Sampurasun. Ngaran kuring Anwar. Ari nu katelah ngaran landihan teh Cawai. Imah kuring cinekna di Kampung Sirnagali, Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Kuring rek babagi pengalaman mistis anu kungsi kealamanku kuring. Kurang leuwih 10 tahun katukang. Nu ngajadikeun kuring masih kene inget tapi ka ayeuna. Malah masih kene jadi tanda tanya pikeun kuring. Nu kaalaman teh saperti kieu caritana. Dina hiji waktu kuring harita keur nangkring hareupeun imah jeung balad kuring anu ngaranna Idik. Harita kuring keur ngadon ngobrol jeung babaturan kuring. Ari obrolan mah biasa weh. Obrolan budak ngora. Teu jauh ti ngobrolkeun masalah gawe jeung sajabana. Keur jongjon uplek ngobrol, kadenge anu jadi bapak kuring ngageroan. Maksud ngageroan teh rek ngadoni tah ka kuring. Bapak kuring anu sapopoena digawe jadi supir angkot jurusan Soreang Kebon Kalapa teh sok pirajinan menang borongan anu ngadon menta pangantirkeun ka acara pawayangan. Basa disampeurkeun ku kuring, anu jadi bapak ngomong ka kuring, "Wai, kadieu gerasa kedeung. Bapak rek nitah, daek henteu." Rek aya naon, Pak? Kieu, bapak kamari teh tos narik muatan ka daerah Sungapan. Kita cinekna mah di Kampung Nagrak. Hari-hari teh bapak beakeun bensin. Kabeneran posisi bapak teh keur nyepeng duit. Nya kepaksa bapak ngajaminkeun STNK mobil di tukang bensin. Maklum lah, dari pegawaian jadi supir angkot mah. Lamun kaparengkeun meunang borongan teh, sok tarawakan nampa duit heula ari can beres mah. Tah, kira-kira daek teh pang nyokotkeun ayeuna bari ieu bikeun duitna. ngadenge sarupa kitu kuring teu balila pikeun narima panitah tinu jadi bapak. Nya kuring nyanggupan sabari harita keneh langsung minta duit keur mayarna. Oh, ya sok atuh, Pak. Mana duitna atuh? Apal keneh maneh jalana. Apal atuh, da can pikun abi teh. Kuring nu harita kungsi ngilu ngadon ngendekan bapak kuring basa ngantirkeun muatan borongan. Pugu geus apal deui kana jalana. Katambah pugu oge kuring mah tukang ider-ideran. Jadi apal jalan jeung moal sieun nyasar. Teu dirilakeun deui nya kuring harita ngajak babaturan kuring, si Idik tea. Maksud meh aya batur ngobrol di jalana. Harita si Idik keur anteng ngaroko bari ngomeh HP di teras imah. Dik, ente daek ngantir teu euy? Hayu, kemana? Nyokot STNK mobil, ka Nagrak. Yeuh dititah ku bapak kuring. Hayulah, kurang bari ulin. Daripada di dieu wae, bosen euy. Ngadenge pangajak kuring sarupa kitu, si Idik geus teu loba lila langsung ngahayukeun. Puguh ge manehna mah batur ulin kuring ti keur leutik keneh. Singket carita, harita kuring jeung anu jadi babaturan mangkatna ti imah teh jam 10 peuting. Da puguh mun diisukeun mah bisi bapak kuring rek jalan, butuh STNK keur pegangan di jalan. Sanggeus sagala rupana siap mah harita kuring indit ti imah. Kuring indit teh make motor boncengan. Anu jadi tujuannya eta Nagrak anu ayana di daerah Sungapan Ciwidey.
teu kacaturkeun di jalan inditkeun mah sagala rupana lancar-lancar wae. Singket carita, harita kuring geus tepi ka daerah Nagrak. Sanggeus kitu, kuring neangan tukang bensin anu diceritakeun ku bapak kuring tea. Barang geus kapanggih, nya kuring langsung nyampeurkeun tukang bensin eta. Maksud rek nebus STNK mobil tea. Mang, punten ieu keamanatan ku si bapak bade nebus STNK tea. Jeung ieu artos bensina. Oh, nya Jang. Ya tuh STNK na. Eta tukang bensin ngasongkeun STNK mobil bapak kuring. Manehna geus ngarti. Da puguh eueuh deui anu meuli bensin, jaminanana nandonkeun STNK mobil iwal ti bapak kuring. Tapi sabari mikeun STNK teh, eta tukang bensin jol ngomong deui nanya ka kuring. Ujang lu dengan ka diwaya kieu. Teu keung kitu. Eta ngaliwatan leuweung pinesna. Leuweung pines anu dimaksud ku tukang bensin teh leuweung anu kaliwatan ku kuring basa inditkeun tadi jeung babaturan. Kuring jadi bingung. Nah tukang bensin eta jol nanya kitu. Pamikir kuring, nah kunaon jeung naon salahna lamun kuring datang ka eta tempat peuting-peuting kalayan ngaliwatan leuweung pines. Ditanya kitu, nya kuring nembal deui. Henteu atuh Mang. Nah, emang kunaon kitu? Henteu. Teu nanaon ari Ujang Ludeung mah. Dan saran ti Emang daripada mulang ayeuna jaba kaayaan geus peuting pisan. Geus pengen dong heula di dieu lah. Kajian isuk we mulang mah, isuk-isuk bisa aya naon di leuweungna. Ngadenge kitu kuring rada heran. Hate jadi penasaran. Anu satuluyna kuring nanya deui ka eta tukang bensin. Nah emangna sok aya naon kitu Mang? Henteu nanaon Jang. Ngan ieu mah jaga-jaga we. Bisa aya nu megat di jalanna. Can beres cacaritaanana, ujug-ujug aya telepon kanu HP tukang bensin. Kabeneran, anu nelpon teh nyaeta bapak kuring. Nanyakeun ka tukang bensin, kuring geus tarpi acan. Nyacek si emang tukang bensin, dibejakeun yen kuring geus aya. Malahan STNK na ge geus dibikeun. Tapi dina obrolan eta aya anu mata kuring jadi aneh. Nya eta bapak kuring nitah ka tukang bensin sangkan kuring ulah waka balik harita kene. Tapi kudu ngendong heula di dinya. Pajarkeun teh hariwang. Bisi aya nanaon di jalana. Ngadenge panitah anu jadi bapak si emang tukang bensin nyakeun. Anu satuluyna nepikeun ka kuring yen bapak kuring nitah tong waka balik ayeuna. Mending isukan we isuk-isuk balikna cenah. Nya ngadenge sarupa kitu kuring nanya kanu jadi babaturan. Pugu da kuring kadinya teh jeung anu jadi babaturan. Nanya manehna daek teu mondok heula di eta tempat. Kajian isuk balikna isuk-isuk. Tapi ditanya siga kitu, manehna ngarasa kaberatan. Manehna ngajak balik wae. Anu jadi alasan cenah sok teu bisa sare. Lamun ngendong di imah batur mah. Jeung manehna teu biasa sare di imah batur. Ngadenge sarupa kitu, nya kuring cumarita kasih emang tukang bensin.
Wios emang bade mulang wae keun we lah nyungkeun pidoana supaya teh nanaon di jalanannya. Eta ge ari peuting-peuting biasa mah pek wae jang. Ngan ayeuna teh malam Jumaah. Katambah malam Jumaah Kaliwon deui. Paur sok loba kabejakeun di leuweung etana. Ngadenge omongan tukang bensin sarupaning kitu, kuring oge jadi rada ruas jeung penasaran. Nah emang kunaon lamun malam Jumaah Kaliwon? Tuluy kuring nanya deui ka manehna. Kusabab kuring jadi hayang nyaho. Emang leuweung naon sih Mang eta teh? Tapi kamun malam Jumaah ulah ngaliwat ka dinya. Ari si Ujang. Eta leuweung teh leuweung sanget jang. Si Ujang bisa tepi ka dieu oge. Geus alhamdulillah keur Mang mah. Ngaliwatan leuweung nu sakitu poekna. Bari jalanna batu anu sakitu galedena. Keur Mang mah geus bagja jang. Nah emang kunaon sih Mang? Datayana naon? Ngan emang sih eta oge rada culang cileung da puguh poek. Teu sirikna mah teka tempat curug-curug acan tadi ngaliwat ge. Nya matak cek Mang ge. Geus we isuknya mulangna. Ari kuring neutreug wae. Maklum keur mejehna lenger jeung gede kawani. Na jero hate kuring mah rek mulang wae. Jeung nah teuing lah sieun teh sieun kunaon. Barina ge da moal aya nanaon cek pamikir kuring mah. Atuh pedah ayeuna malam Jumaah bisi aya jurig. Nya geus teu aneh keur kuring mah. Malah kuring nangtang hayang nyaho jurig naon anu aya di leuweung eta. Kuring pageuh kana pamadegan kuring anu keukeuh rek ngadon balik nekat ngaliwatan leuweung anu tadi kaliwatan ku kuring teh. Geus kitu mah si emang tukang tambal ban ge teu bisa kukumaha. Singket carita, kuring jeung babaturan tuluy naik motor. Anu saterusna indi teh eta patempatan ngadon rek moro balik ka lembur. Aya kana setengah jamna kuring di jalan nu antugna kuring tepi ka palebah eta leuweung. Can oge acan asup ka palebah leuweung. Babaturan kuring cacaritaan nanya ka kuring. Wai, aslina ieu teh moal aya nanaon? Hah, ari ente. Ongko tadi ente anu ngajak. Ya ari urang mah bisi we ente sieun. Lah, sieun kunaon? Barena ge bos nu kakarawe ngaliwatan tempat model kieu teh lah. Kalem, kieu ge urang bogalah saeutik-eutikeun keur nyinglarkeun nu karitu mah. Nya ai keur jurig mah. Lain maksud urang teh bisi aya begal ieu mah. Nya urang gelutan we atuh. Kuring di jalan bari ngobrol bari seserian. Barang mimiti asup ka eta leuweung mah suasanana biasa wae. Puguh can jauh pisan ti lembur. Tapi naha atuh ari geus teu katempo lembur terus manggih jalan butut anungan batu hungkul segala depeureub. Di dinya kuring ngerasa aya nu aneh. Hawa leuweung anu kuduna tiis. Nah atuh harita mah bet karasana teh panas ku kuring. Kuring nanya kanu jadi babaturan. Manehna ngerasa aya anu aneh henteu? Ditanya kitu manehna nganyakeun. Lamun manehna oge ngarasakeun rasaan anu beda. Aneh.
Nah ongkohna leuweung bari tangkal galede, tapi hawana bet panas karasana. Sugan teh kuring hungkul anu ngarasakeun teh. Ari pek babaturan oge ngarasakeun hal anu sarupa. Sajroning keur bingung siga kitu. Dareupeun kuring ujug-ujug aya hiji makhluk anu aya naluhureun tangkal pines. Eta makhluk anu wujudna jangkung badag, bari sagala bodas. Panona nyorot ka kuring. Panona beureum hurung, bari awakna buluan. Buluna warna bodas. Ngajadikeun kuring beuki yakin yen ieu mah lain jurig samanea, tapi siluman. Kuring nu nempo kajadian sarupa kitu langsung nita babaturan, sangkan fokus ka jalan jeung tong loba tetempoan. Sajroning kuring jeung babaturan ngagas eta motor, bari kuring tuluy babacaan. Sareret eta makhluk bodas teh hiber nutur-nutur kuring jeung babaturan. Jeung anu nyieun kuring jadi leuwih sieun nya eta. Lain ukur makhluk anu hiber bari ka kalayangan hungkul anu ngudag kuring teh. Geuning ditukangeun oge. Jadi loba makhluk anu ngarudag bari beuki loba. Katambah maranehna teh ngadon cinggorowok. Sora anu kadengena teh siga sora sato anu keur gogorowokan. Kitu kadengena ku kuring. Atuh pikeun kuring kajadian eta teh langsung matak nambah soak. Malah kuring tuluy sasambat kanu jadi aki jeung indung bapak kuring. Barang kuring keur fokus bacaan, eta makhluk anu wujudna bodas teh tuluy cumarita anu ditujukeun ka kuring jeung ka babaturan kuring. Sorana anu handaruan pisan kadenge ku kuring. Reka marane. Tong ngarep bisa keluar di kerajaan aing sia. Sok sanajan kukurmukan minta tulung ge. Moal ayah anu nulungan. Eta makhluk teh seuri matak pikasieun pisan. Kuring jeung babaturan beuki reuwas ku eta kajadian. Malah beuki reuwasna deui ku ayana seuneu anu cingkalayang di luhureun kuring. Anu ngadon sarua ngudag-ngudag ka kuring duaan. Pamikir kuring, harita ieu mah kuring jeung babaturan moal salamet. Najan kuring ngarasa boga pangabisa ge, ari kieu-kieu teuing mah ceuk rasa kuring nya kuring doaan moal salamet. Bener-bener rasa kasieun anu nataku ngajadikeun kuring pasrah kana kaayaan. Barang kuring geus pasrah, ujug-ujug di hareupeun kuring aya sapasang makhluk anu mangrupa maung bodas ngadon nyampeurkeun ka kuring. Kuring ruas nu lain di kieuna. Sabab nah atuh geuning di dieu teh aya keneh maung. Bari jeung maung bodas. Panyangka kuring eta makhluk teh bakal sarua ngadon megat ka kuring. Ari pek teh geuningan eta makhluk teh ngadon rek nulungan ka kuring jeung anu jadi babaturan anu keur dibaberi ku siluman di eta leuweung. Makhluk anu ngarudag ka kuring teh ngadadak jadi areureun. Sabari kuring mah anu tuluy maju jeung babaturan anu terus ngagas motor. Eta maung teh ngadon ngajega di tengah jalan. Nagog nyegat makhluk-makhluk anu ngarek ngarudag kuring teh. Nempok kitu mah kuring geus teu hayang ngareret deui ka tukang. Tuluy we mancokeun panempok ka hareup
Anu antugna kuring jeung babaturan keluar oge ti leuweung anu pikasieun. Barang geus kaluar ti leuweung, kuring jeung babaturan ngahaja eureun heula di nu caang anu teu jauh di eta leuweung. Maksud rek ngareurekeun kacape tur kareuwas bari rek ngadon nyareunit roko heula. Barang kuring nyempetkeun ngaroko jeung babaturan bari cumarita kana eta kajadian. Nah atuh ujug-ujug sora anu ngadon ngagorowok di eta leuweung. Reka marana-marane. Ka dieu urusan aing jeung marane can beres. Ngadenge gorowokan sarupa kitu, langsung gura-giru kuring jeung babaturan kuring ngagas di eta motor. Maksud rek muru balik. Kuring geus teu mikirna naon, nu penting buru-buru balik hayang nepi ka imah. Teu kacatur deui, di jalana antugna kuring tepi ka imah. Bari beungeutna anu sepa jeung kesang jibruk maseuhan awak. Barang nepi, kuring ditanya kudu jadi bapak. Manehna nanya, basa balikna di jalan eueuna naon? Nya kuring oge nembalan jeung nyaritakeun sagala kejadian anu kaalaman ku kuring jeung babaturan. Ngadenge omongan kuring siga kitu, bapak kuring jadi hariwang. Cek anu jadi bapak, manehna pohon nitah ka kuring kaditu bari teu inget mun eta teh malam Jumaah Kaliwon. Sedengkeun eta leuweung teh katelah lamun malam Jumaah Kaliwon jeung aya anu ngaliwat ka dinya sok tara bisa balik deui. Malah kajadianana geus lain sakali dua kali. Cek keterangan orang dinya mah. Sanggeus kitu mah bapak kuring nitah ka kuring duaan asup ka jero imah. Cenah kuring rek diparancahan heula. Bisi aya naon anu tumiba ka kuring duaan dina lain waktu. Jeung bisi kuring ngalaman tatu alatan dipegat ku makhluk goib. Ngadenge kitu, nya kuring jeung babaturan tuluy arasup ka imah. Anu saterusna ngadon di ubaran kudu jadi kolot. Singket carita, kuring tuluy sarek. Jeung dina isuk-isukna kuring dihudangkeun kudu jadi indung. Cenah mah aya tamu. Pananya kuring, nah saha atuh? Moal aya hubunganna jeung kajadian anu peuting. Ari pek teh si emang anu tukang bensin teh manehna datang hayang nyaho ku kondisi kuring. Kusabab hariwang cenah bisi teu aya balik. Manehna nyarita lamun eta leuweung teh anu katelahna leuweung onom. Hiji leuweung anu cokolot baheula mah pernah ayana kerajaan anu dikutuk di dinya jadi kerajaan goib.